kan mah Sim kuring mah upami jadi wakil gubernur jadi nyalonkan gubernur bade ngabantun wakilna eta Pak Ibing. oh bade abdi Ya abdi menjadi bade nyarak pasep wakil atuh kumaha tuh kieu we atuh urang duaan jadi wakil we atuh gubernur duaan kita lu urang yang wakil hiji jadi urang teh pan geuna gubernur Jawa Barat belah kulon. Da ayeuna mah atuh geuningan kota Bandung rek dibagi dua lain erek geus dibagi Bandung Barat Bandung Timurnya eta teh kabupaten teh kege kurang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah aya geus tiba heula ge geus dua Bandung mah geus tilu diantarana Bandung Kota Madia ya. Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api eta mah sanes kota Pak sanes itu sanes eta hari jadi eta lah ieu teh bener tilu Bandung Kota Madia, Bandung Kabupaten, Bandung Lautan Api, ya. Tuh, jeung anu Bandung Lautan Hampura. Aya hiji deui. Jadi opat. Ngan jelema teh nyahun. Opat berarti 5 jeung heureun ku tangtung. Jadi rea Bandung. genep sebenarnya mah jeung Kampung Bandung. Wajar itu adalah tuntutan Pak. Lain asa jauh-jauh juga Kampung Bandung. Mungkin saja terjadi Pak, kenapa enggak? Bos tujuh jeung peuyeum. Peuyeum Bandung. Tah, geuna teh kieu urusan pejabatan keserian urang mah. Wah, kebayang kalau jadi gubernur bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang embung ngarasakeun kana adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Wow, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. Tegas mah di mana orang meuleum bata oh tos tegas berarti tos asak. Oh tegas. Tegas tenang tung. Semua-semuanya berdiri tegas. Tegas eta mah. Tah. Hadeui we urang teh urang lulucon lah. Pejabat tungkul kieu ge. Alah urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Ibing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon orang mah ulah di jalan kudu mah awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, montong licin sorangan. Licin. Ya mah licin ya bohongan dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor Pak. Bapak kalau jadi pejabat jadi pemimpin rakyat Jawa Barat mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap nyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar sampai 60 juta 70 juta. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah kalau tidak sama sekali tidak punya uang untuk itu nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu Pak. Tapi kan ditanggap rapat. Daripada nanggap pabrik, nanggap guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Kalau disunatin mau nanggap kompanye. Lebih banyak. Aduh, kompanya dibikin ditertawa. Itu objek Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya main kompanya itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kompanya. Kompan. Oh, itu kompan itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas. Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat, kita ngambil jalan potong kompak. Kompas pertama tuh. Ya warna telepon pisan jelema teh kunaon atuh. Mana telepon teh ka dieu? Ye tiluan dia jeung Asep Sunanar jeung Asep Taruna lalawara calon gubernur Unggul. Si Ade kayak tadi ya cenah. Pejabat lulusan mana ini salah lagi? Kalau saya sangat optimis basic saya Pak. Eta nu rumah makan mirasa teh cenah rek ngirim ka dieu teh tadi buah batu di dinya euy. Kalau Bisa lebih kecil Pak urusan makanan saya nggak jadi masalah Pak. Nggak dipikirkan. saha we eta mah bade bubur bade surabi ka dari ieu sok. Tuh Aceh rek ngirim mah. Di mana? Aceh di
di rumah makan Flamboyan suka jadi Dia kirim naon sih? sipud sipud Cik lemuknya ya siput dia ace. tapi tahun hareup Hah? tahun hareup ngirimna Cenah naon asal 5 juta truk. Aduh. Eta ada siput teh sok asup membantu urang Kumaha? Yang ngajaran Bapak habis saya pot. serpot Cing, halo. Salam, sareng saya. Sekarang Ibu Tati di kebun bibit. Di kebun bibit mohon. Mohon Kang Ibing Mohon. upami calon gubernur Jawa Barat teh 3 ayeunanya Mohon. Febrinya Hmm. janten teh masyarakat Jawa Barat teh bahagia sadayana Mohon. untuk tegang ya. Mohon. Yang Dari pamugat mah kedah tegang, Bu. upami Kang Asep, Asep Taruna, Asep Sunandar, Kang Ibing sadayana berpartisipasi memimpin Jawa Barat mah tigana mah aduh ramak tekarnya katanya. Mohon, Bu. Terasa dayana teh ngibing wayanya Mohon. dan heureuy wayanya teh naon da masyarakat kudu dihibur Mohon, gitu. mohon. Dia salah ibu saha, Bu? Ibu Tati, Ibu Tati. make ngibing dah. Janten teh Ibu Tati di Sumedang ya, Bu? naon? Ibu Tati di Sumedang ya? Aneh. Nanya Di Jawa Barat, di kebun bibit, nah hadapan Pak Pati, jembatan. Pun kawitan di Nah, Sumedang naon, baru ya. itu. Enggak. Mohon. Ya gitunya. Mangga Bu Tati, mangga. Bu Tati leuweung. Halo? Assalamualaikum. Halo? Ih, atuh kieu Papan tong nelpon kita. Halo, Halo? Kang Ibing. Sareng siapa? Sareng Jajang. Di Kawin jadi. Karut betul gitu ya Kang di Ibing. Garut Kidul. Pamungpeuk. Oh, di Pamungpeuk. Aduh, emut ka Pisang kinya aya radio di Pamungpeuk. Kang Ibing. Kulan? Eta abi emut ka Nandar waktu tahun 2004 nya Mohon. Pas ramenya tsunami hari teh. Mohon. Aset tabuh di sayang heulang. Mohon. Pas tabuh 12 eta bahu mun di beuneur. Angin teh disangkina ya tsunami si goreng pas tabuh 12 nya teh. Lagi disebutkan ya Pak Sunandar teh. Aya Pak. mohon harita Mohon Pak Sep. aduh tersangkanya orang Pamungpeuk ieu mah wilujeng tepang Mohon Pak Sep, batur nuhun. mohon Ada dukung Pak Asepnya. Sum sotong enak teh. ulah Kusum cumi-cumi. beres balik ka itu Betul pandra di Santolo deui Pak Sep. mohon Waas tah. Santolo teh cumi-cumi abdi madu resep. Cumi-cumi teh bahasa Indonesia mah gratis kok. cuma itu mah cuma Cuma lanjut na cumi-cumi. Banyak. Kang Ibing, Bulan? neme abi teh pan nuju tarawehan. Mohon. Nah, pas ngagilekeun kana mara Mohon. lah jadena teh. Taraweh japlah lah, kabeng bat heula ku ieu. Gaplah mah balak genep Bapak. gapleh itu mah Mohon mangga nuhun. Nuhun, Pak. Mohon mangga di Pamungpeuk nuhun ye. Halo? Jadi Bapak ngebiarin Halo? dicumi, Halo, ya. assalamualaikum. Sareng Diati. Mohon pada Kang Haji. Asep turunnya nyanak istrina. Ada jauh lah, Asep dengekeun sia. Dari Kang Asep mulai, saya Kang Asep Sunandar. Karena Asep turun nyanak istrina Asep Sunan. Dah Asep turun macam gaduhan istri. Dikerem heula geura. Ayo naon sayang. Aduh, ini Papa, apa kabar? Nah, sini saya dekat sama Papa nanti dipopok ya sayang. Oh, dah rujak, sia teh jeung Ada rujak di tengah troknya. Nuhun ah da rambang gua. Saya alhamdulillah cece Mohon kudu salari itu dia tuh. saya teh nu ngumpul Nungin tuh. saya ye. Wah, cucu babahun tipe kalau kayak gitu. nah bahun teh Babahun tuh. wah gua ngumpul mungkin dengan cilik untuk dengan budak untuk masa kitu tidak lagi Kata lucu, tuh nah sia teh. Anak-anak jalan ulang. Gubernur kudu kompak, Pak. Bulan? Salam atas Kaneng Mary-nya. Nah, mangga. Nama mau Neng Mary. Garuh Neng Mary atuh. Sareng kaki putih tah. Aduh. Buk mangga. Nuhun turun kan. Mangga. Salam. Halo? Demi Allah ramai tak. Demi Allah rame sareng saya. Demi Allah rame. Batur mah reaksina tekan ponok demi Allah rame. aduh bener gitu Jadi berarti nu urang tadi teh saruri. Rame iya tuh kunaon ku atuh beureum we. Alah. Halo. Beureuman ieu kok.
Halo, alah aing mah euy. Ada. Tak beureum hiji. Ieu beureum mah hiji. Operatorna gitu beluleun tuh. Beureum mah hiji dipencet teh daek. Halo. Oh, lain. Geus kajeun lah. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Koko juga saya angkat. Diangkat ke mana? Ajudan saya untuk mengawal saya karena merangkap sebagai operator. Halo. Itu sareng saya. Jika sama bagian kusi aku udah dicek. Saya patah sama soalnya. Sia saya patah. Saya turun datang ngiring ngomong terame cenah. Nah, mana tiket-tiket teuing ka asep taruna teh. Takutnya. Terame mah irungna. Sugan aing seuri, sugan milu ngomong tempo kumaha reaksi aing. Cicing we eta ada yang digitukeun. Asep nu lain-lain. Teu aing mah Bang Blas we pikiran teh. Da bulan puasa ieu teh. Bulan puasa kan kita gunakan emosi atuh. Nah, emosi mah kudu. Nah, Apaan kudu panas eta cai teh dituna dina emosi. Oh, termos. Aing sok kamarana bae. Ini mah beres siaran ya bahan galungan ya. Halo? Ya? Bulan? Sareng saya? Di Batuwangi teh Banyaran. Balik enak Batuwangi. Oh iya cenah teh ka Persib buka teh da teh terang abdi mah. Insya Allah kan jadi stiker. Stiker ditapelkeun na mobil vlog stiker. Beri ngenyot empeng ini. Kita gambar asep teruna. Alah, naon mana empeng? Kadaharan ti Palembang. Empeng, Eta teh mah empeng. Jauh pisan jeung empeng. Balik. Empeng mah geuning pun bojo aya syukuran teh sok nyen empeng. Tumpang. Oh, tumpang. Yo kan. Aji mun lain-lain jig-jig tumpang maka di kadadenya. Atuh berak jeung leumpang mending tumpang kuda. Tumpak eta teh mah. Tah sia teh nolong. Mohon mangga. Selamat pagi. Ah, euy, aya bintang film India ka dieu. Aduh. Kara rumpuh ya jalmi-jalmi sadayana meni lengkap. Aing ngadaran urek jadi calon gubernur mah kabeh daratang. Biasa sesi saum intenya 7 milarian hehaher Naon? hehaher Teh akhir. hehaher janten menawi aya si piwalasna ieu mah da abdi teh tinggal di tanah ayeuna mah tajil teh kana kolak kolak Atuh nah ieu kan urang ieu urang Medan. aduh Pak Ustad Mohon, alah. saya terus ini siapa itu Pak Kugurowokan pan ibu ngalbengi ge. oh namanya teh Saur. alah Tangannya malah sabu saha. Terpaksa nerangkeun. aduh Teh mah kudalang saur ngiratan dana panjang. Yo gitu. Padu juga gitu. aduh ampun Halo. Salam. Ya. Perijantan ke DKM di Pendopo Asep Taruna. Iya. Gusti. Iya bagian ketua kenceng. Tongerakeun sia teh. Ada kenceng negara deh atuh bangsa kepala dinas sungkul. Paling minimal 200.000 Saurang. sakurang. Kali tiluan. Yang ngilu urang tiluan lagi daftar kenceleng. Hari nyawa gitu mah. Aduh, ai maneh. Mohon. Kan di sana teh aya jadinya aya sumping dongkap saeta bentena ai kang nyalira sareng kang sanes eta kumaha tah. Oh, ari sumping mah lamun di angonan dina ceuli. Eta mah susumping atuh. Aya sumping mah batik, eta mah aya. Samping teh mah. Anya. Ari sumping mah lemes kanggo nu datang upami dongkap ke pribados ka sosoranganeun. Pribados teh dongkap pisan basa salira keluar ti panto teh kitu tah. Upami sumping mah Nanyakeun. mah atuh diarentos sumping. Eta kitu sumping kunaon tanyakeun. Nah, aku mah kayaknya nanyakeun. Namanya sumping, pananya tuh teh. Mohon abis itu bener tanya. Bener. Ari mah sanes seureun sumpingna kita. Sumping Sumpah. Sumpah. Sumping. Ai sumping mah di mana jangkrik eueuh ping-ping sebelah sumping teh. Sumping kue. Iya nya. Da abdi ge nuju diajar kana bahasa Sunda ieu teh. Jantan resep pisan dia ka kupingna ku pribadi ieu. Sieun di marah teh aya kieu. Jadi etang pendidikan ieu nya. Kanggo bahasa Sunda ieu. Sumun laras. Laras ah.
dilajenkeun we kana anu salajengna. Aduh, Bebel sia. bebel. Aduh. Dikau ngapinya? Ngap. Aduh, alah tika tuh etong narelpon ka dieu euy. Kami nuju siaran, duh ampun urang mah. Halo. Alah, Pak Sep. Nu bade manjer kan. Di Tasik. Waduh, Aduh, di Tasik segalanya. Aduh. Mun kewe ka bumi telepona mun. aduh, Nuju siaran di Radio Mara. waduh, udah kakak. Mun. Aya calon gubernur, calon Lain batur oge nu siaran di TVRI teh beja-beja kitu. Lucu siaran di mana kita? Aduh, Lainana Hebat. udah jelema nih. Asa-asa we isukan orang kudu kudu istilah kawe kudu rapat gitu. Aduh, Rapat di mana? Rapat di mana? Teh isukane anu ngajakan. Rapat oji. Nah, kayak ngarariung kieu teh resep teh hese teh itunya konya. Urang teh cing naon itu euy. SMS-nya. Cici eta sana. Ieu tuh stop Asep Taruna wae euy nge-SMS teh karunya. Kang Ibing lamun Pak Asep Sunara jadi gubernur. Hari Komandan Batalion Giri Harja tilu kusaha. aduh, kemana batalion? Asep ke rumah mah di gubernuran cocokna bagian masak. Sukabumi, di Sukabumi teruna ta. Nah, kampung dari Asep ke rumah pantasna janten naon kitu nyaho teh. Terus naon di kepah udah reapisan sih macan lagi capek aing mah. Ah, tong dibaca we di eta we. Oh, Dipotret we. wah, udah bade ngadukung saha duka teruskeun ka masing-masing eta mah. Bade ngadukung mah saha wae ge sami wae mangga we lah. Bade ngadukung ada pimpinan urang didukung dipilih ku urang. Asal nu penting mah urang tetep mah hiji nya. Satu KBG berkesana satu berkesini satu. Bersatu ulah pakia-kia. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakia-kia kecuali rek dibarengan ku pamider-mider. Jadi pakia-kia teh nyambung jeung pamider-mider mah. Urang ngawuruku, terang wuruku tuh Ambon segala itu. Maluku eta mah. Maluku atuh teh mah. Nah eta kamu tidak punya Maluku. Cing coba halo. Sareng saha? Ti Cangkuang Banyaran, bade naon, Pak? Protes tadi dijieun lagu. Mana dianggap buta euy? Dianggap harimau. Leuheung arima dianggap bukbis. Mana cenah panggilkeun ku Pasep Sunanar. Urang lamun dijieun bukbis, dipelong ka jelema nu diancur tah apa emang. Oh, dumeh ajianna tidak panon. Ajianna tidak panon. Oh, nyorot gitu nyorot. Malam jelema eta na tamaga. Balik ka sia. Ulah teh kaca enteung. Urang kana bukbis teh resep euy bener lain heureuy yang tibubudak katimus bukbis. Bukis eta mah. Palingan ane aya anak rawana di bukbis. Sama, malah dilewat bukbis teh dulu. Oh. Kayak sakantar eta Indrajit Ketan. Wajib. Tadi kalau kita kena cakir. Atuh geuning teu dina akuarium teh aya lauk dasa muka. Arwana. Arwana eta mah tuh. Udah Udah kana lauk oke. Sadayana. Tah anu mata ke ulah gagabah. Bangsa aing mah arapa kana. Halo. Teh kaya lauk dasa muka. Palingan eta lauk kuda-kuda cinta. Halo. Mohon. SMS Mara. Sok catat kok. Nomor S-na 0855 212 1067. Nuhun. Ulan. Bade naon abi ngonang batu, abi ga onangkeun. Abdi mah bade ngonang. Oh, Pak Haji Topik ka dieu gitu kamara gitu. Oh, Pak Haji Topik kali sok atuh bari barang kirim ka dieu Topik. Topik saya Bunda. Topik. Topi eta mah. Deureikeun ah tong deureikeun. Udah diureukeun atuh maneh teh eta teh Bung Topik teh gagabah maneh teh teh tokoh ting tokoh emas ting tokoh Masyarakat. tokoh ting sekolot aki-aki geus tokoh. Ai tokoh mah ya ulah kagak lempar tokoh. Takraw.
Aduh. Alah, lebih katereh ke nyorok sok. Alah. Iya, atuh da urang teh ento ngobrolkeun wayangnya. Sekali-kali pan kikieu anjeun orang Batak ieu. Pikeun ka aduh dalang ge. Tuping ka dieu mah eta nu rek ngirim teh ka aran teh mana tuh restoran? Wah, para redit keur kieu mah manehna kan butuh Bubur jujum eueuh. Pedit, Acan meureun. pedit mah. Rumah makan cenah mirasa teh sugan teh nya. Pedit, Eueuhnya pedit. pedit. Tah, cing pupus ya kaca. Rumah makan kaca pupus ya. Rasakeun pake Lamun isuk-isuk tah. Surabi Pais. Teu bisa teh pake isuk-isuk aya kaca pupus. Da kadaharan cieun para nyokotan. Ngajaga dahareun benernya. Nya. Halo. Ya. Eta aya urang karoskeun. Aya mun. Mohon, mohon. Saya. Mohon, mohon. Nah, sia. Kunaon itu bulan puasa teh ngararewa pisan ka Situnga teh. Lain teh gablok duit keur meulina mah teh dicatat. Itu maksud urang teh tegablog kitu maneh teh kabina teuing. Tegaduh. Kasar teu gablog mah tuh. Kasar. Lemesan seetik. Tah, aduh geus datang deui telepon. Halo. Salam. Bulan? Oh, Tiwi, lagu Tiwi. Tiwi. Oh, Tiwi. Tiwi, dok celentong gitu. Eta mah Tili. Oh, tilir. Ai tilir mah jelema anu teu balanta balanta anu kabar teu puguh eta ya. Oh. Tolol namanya. Dina jagong. Ai TV, Mas Mir. Iklan eta nama. Tiwi. Halo. Sadar geus karolot dengan ngalalonying. Halo. Salam. Mohon. Bulan. SMS atas dia Pak. SMS marah ya. 5 212 1067. Mohon. 0855 212 1067. Mangga sami-sami. Ya jadi halo. Salam. Mohon. Oh, Asep Sunanar, Asep gimana, we? Asep mana? Asep Teruna, Asep Sunanar. Oh, Asep Teruna. Wah, eta mah pangkasepna tapi di Kalimantan di Leuweukna. Ya, mangga. Ulah gitu-gitu teh ngasep maneh teh. 0855 Halo. 12. Salam, sareng siapa? Sekarang titik betul ya Asep. Mohon. Iya, Kang Ibing dari Kang Ibing dari Gubernur ada Pak Asep Terus cocoknya jantan Pangdam. Wah. Kara aya jaman nih. Tenang, Pangdam apa aya Pangdam hayam? Kanang, kanang. Kalau seperti kayak apa ya? Ditewak sia ku aing mah tanu nyebut kanang hayamna teh. Selaku pangdam ayam ditewak ku aing mah tingali we. Kan apa ada di kekeak mah wajar, apan ari kekeak teh manuk curi eta teh. Korea. Koyak mah ya dibagi dua, koyak utara, koyak selatan. Coba tuh. Lebih kan gitu mana? Alah, sahur. Acan. Ya mana urang ngirim pisan dahareun, urang gitu ngirim ke batu ya. Siaran teh karakter poe dahareun. Heuh ngetes we Petruna. Tingali urang mah reaksi teh. Sugan aya beungeut lapar teu urang. Jual kursi ya teh. Sugan teh opieun. Aduh. Naon tah? Leuteun ieu mah ya mun teh ya. Bangga sok ngalut. Ciko lagu naon kok? Cing laguna enakeun kok. Naon euy tong sunat tuh we. Lagu keras dong, keras. Eta we lagu TV tadi buru. Tepang larai nu ngaran teh buru-buru. Kanggo Cepip di Cijaur Girang. Potret doma parantos dina cepengan Bapak Asep. Tos dugi ya bukan nama lah. Abi sanes calo. Sanes calo kade. Mangga we langsung. Sanes mediator. Sanes. Calo mah tuh ngitung 1, 2, calo 4, Ye. 3. Calo mah anu aya dina tungtung sungut badak. Cula. Ai cula mah tong kitu kakolot sia cula. Kurang ngung. Ngan Kekurangan ngung.
lagi itu saya kalau kecula. Alah, ngung. Aduh, urang mah. Kumaha bulan puasa teh tapi bulan puasa mah anehnya. Jam 11 we ningali budak dahar bala-bala da kumerot atuh. Kabita ya. Kabita. Cari raman ya teman. Ningali ucing modal urang mah. Kabita. Entar tuh. Halo. Salam. Makin awan kan? Naon we? Kamu sebenarnya? Naon? Sa? Siapa? Ngeus atuh sia mah telat ngabajaanana. Tidak. Karena saat ini weekend kan? Oh, ngadengikeun perlu teh teu sedih mana ngadengikeun. Tapi atuh. Sugan budak lama sadekeun urang teh bingung haruk henteu ya. Syuhing we nya. Salam. Salam. Ngadengikeun teh berarti mana gua gawe. Budak orang mah ngadengikeun radio wayakeun mah teu baraling. Oh, maling-maling kesempetannya. Oh, tahu sudah. Aduh, orang mulai. Halo, Ini, Bulan. orang budene yang ke lagu ya, sana di anjuran ngahalang ngibing. Oh, jak uing kacapina. Ka sok atuh. Dang 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 sok. Halus dah. Nyurupnya. Halus pas pas dah. Pas bisa. Teng dang dang. Sok sok atuh Kang Ibing anu eta nana kacapina. Sok. Sok nong. Nong, neng. Sok momo lamun buluan cacak lenang abdi sieun. Ting teng ting abet cacakan bulan sok pamun lenang abis. Kana naon atuh we? Naon cing? Naon ku hileud? Oh, cacakan lenang sieun. Nya, kamu jak. Iya mah, jajuran ada. Oh, Padahal itu kena beca. jajuran. Oh, atuh najo. Ya gitu. Aduh. Aduh, kolaborasi etanya. Tapi lamun laguna Cianjuran teh nyeni, tapi lamun laguna misalnya amun rumpakana rusak mah urang cilaka. Ruksak kumaha? Nya umpamana we meningge dijajah ku Belanda. Ributun. Wah, ulah. Urang teh kudu jauhan penjajahan mah. Kudu apiknya nya kata-kata teh. Mata geuning kolot baheula mah nya. Bari ditunjuk teh geuningan barudak kudu mikir ti leuletik. Terus Maneka hutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. kombinasi. Nya. Pan geuningannya budak leutik bisa ngaput. Eta mah Apalagi mah anak tukang jahit. Thailand. Daling ding asih. Aduh. Nu urang. Daling ding asih. Nu urang. Ngalangkang galeuh lamunan. Ngagalindang tembang tilam kamelang. Dendro eta mah. Sarokna gua sarokna. Daling ding asih. Nu urang. Tuh. Daling ding asih nu urang ngalangkang galeuh lamunan ngagalindeng tembang tilam kamelang. Lagu bahasa India, lagamna India. Hantam tenehi tunham mewan tunnehi. Itu nya. Aja Maharaj. Aduh. Aja. Artinya naon teh mangnya aja teh. Aja bonteng. Acar teh watu. Tak kieu hirup teh. Alah, euy. Ada ringan nih. Ieu Pak Setruna Para hadirin rupina heureuy urang direnan sakedap margi. Urang lajengkeun kana saniwara anu tos manut. Serius nu geulis jadi kunti. Teu kieu Pak Ibing akina atawa uing akina, Ya. Pak Ibing salakina, ade anu geus maot kunti datang. Begitu kunti. Ayelah, Setruna dukun. Tah. dukun heula atuh nu ngabuka, Bro. Sok dukun. Ungan anu dudukun ka emaknya Ujang kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Dia teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot.
Kieu abdi teh me. Mah. Ujang lain me. Punten sok gugup di Dipayunan kumat. Sok aja saya ujang kita biji-biji kita pada banyer beas ulah dinding-dinding. abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mah. Malam Jumaah sok ngiles. Sok teu aya. Kekelanan ujang abah rek nanyakeun ai ngilesna teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingung na teh. Damun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah mah sok ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan ujang teh kunti incu. Nah, teh anak menaba kedayeuna mah kunti geus incuan. Abah sanes heureuy abah. Abdi teh keur poek. Ini ujang kunti nu kaki. Ya Abi, kunti tiu. Kudu make timun. Abang teh kasihaneun. Kunti make ero. Kelana nyai teh. Aya kunti ngagugubuk eho ayeuna. Kelana nyai itu bener maneh teh geus jadi mayit tadina. Hari Abi teh pan dibunuh, Aku sah, Neng. kuno jahat, hat. Sedang berpacaran, ran. Ngun. Temiluan atau apa? Apa temiluan? Lain kunti apa? Abah mah tong pipilueun euneu. Cari luar ini cek dia. Cik itu kunak miluan. ujang mama timnya cai ada eureun jadi dukun karareueung tuh cucu kan. Punten. Aduh, saya. Punten. Mangga. Abdi keamanan je. Alah. Maksudna? Saya maksa. Adi mah keamanan nguriling we taya maksa. Ya wengi-wengi tinggal ayu aya naon teh? Ya. Ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya, Pak Keamanan beri keung ibi mah. Lain ngalelewe. Abdi kamari kerjaga jam 1 tengah peuting. Anjing babaung. Anjing babaung aya kunti. Aya naon? Aya naon? Aya bikangna. Eueuh. Aduh, atuh jeung abah tawajang. Manawi teh sieun ku sim kuring ring. Atuh kunti teh. Perbedaan antara Jami jeung Kunti. Ari Jami mah saklek. Ari Kunti mah saklek klak. Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta Kunti? Iklan heula berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aja. Naon lah. Martabak sueb. Martabak sueb. Ya badal, ya kadal. Martabak sueb. Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Kami para wargi para tuang lauk ini teh kalau corakan. Keremes Parjoman. Keremes Parjoman. Kumaha di Parjoman terus daya, mangga keremes saha we eta. Kunti teh bibilu iklan. Aya kunti iklan Minum iklan sia teu meunang. Oh dading tahu se. Oh dading tahu se. Aya kunti ngiring iklan remote. Aduh. Pami para wargi kai salah remote. Meuli deui. Mot. Ayo jangan seumur rumah ada iklan remote. keur ngarempetan awan teh teuing. Tadi bingung jeung remote na tuh. Punten. Oh, balik deui. Ayo. Geus penting ki aya tamu rek naon atuh ieu teh? Somon ieu teh abdi teh terus terang we. Abdi teh nuju ka edanan Kayak anak kunaon? Jalan ku sahajang. ku awewe. Ulu. Astagfirullahaladzim ngewatir kitu ujang. Boro-boro batur abdi ge watir ka sorangan. Ada Gusti Nu Agung. Deudeurnya Deuh abdi ge ka sorangan teh. ke urang mana awewe na teh jang. Ai teh bi istrina mah Urang mana teh? Cipatujah. Wah, ulu pisan ulu. Sepatu jasa larang. Nah, hari ujang si patujang mah di cuci anyur ka kulon. Aduh. Punten Pantak. ulah ngaracok kitu. Abdi nuju sedih. Tong dicanak heureuy. Oh, nu jadi. Aduh bader Hos ujang. pada emut urang sadaya Cipatujah depan di Lembang. Abdi teh keur kanya nyerian. Ah Gusti Nu Agung. Abdi teh nyeri, abdi bogoh ka anjeunna. Aya jeuna?
Hanya bogoh ke abingan teu kenging ku kolotna. Aduh. Yang aing si Patujah teh di Parapatan gini di mana urang bareng jeung babaturan, urang Patujah we di dieu. Gini papisah meunang. Benten deui abi teh nyeri. Aduh. Nepi ka ceuk asarna mah cai asa tua. Tuak. Cai asa tua, kopi asa muda. Udah tua. Gitu. Duh, lupet kuinis. Ya, kan. Jadi empet klinis. Tah abi teh nyuhunkeun pameleng. Pameleng. Kapan aya paribasa pameleng muncang lebuh kapungkur. Kebo muli Pak Kantor. Aduh, ya, sama kamu Ujang, sama jeung job neuri odading eta mah. Wah, aja. Eta aja. Jog neuri buah batu. Eta mah sami sareng manuk piit nganok-nganok kahormatan. Beuki jauh. Asa beuki jauh. Beuki jauh atuh eta mah. Eta mah jauh pisan. Tah, kitu geuningan ku paribasa mah aduh tos nyeri hate teh. Allah. Di mana teh kumahanya abdi teh asa peulih pisan. Dah, Gusti na Agung. Ieu mah abdi teh terus terang anu nuju tekanan batik. Batin mereka. Batik mau udang batik temennya bener tuh. Sing sabar Ujang, sing narimakeun kana nasib takdir teu beunang dipungkir ya. Aduh, Bagja teu beunang disinglar. Dia papasten. Supaya Ujang papasten ti Gusti Nu Maha Suci ku Ujang kudu ditarimakeun Ujang. Papasten teh di mana? Eta papasten teh Ujang anu daerah eta Pagaden. Di Subangka itu papastennya. Di Subang Kakaler. Para mitra kumaha lajengna ieu Kunti? Aduh. Urang antosan. Iklan deh wae. Aya antosan iklan. Saudara pendengar, banyak kami akan bergabung dengan RRI Pusat. Oh, berita. Warta berita. Baik, berita akan kami mulai. Silakan. Berita-berita tidak penting. Kudu diomongkeun itu penting. Cempek, sekarang kita ngomong patumpuk di pasar. Wengi tadi pergi ka uninga, kada hati-hati margi. Wengi tadi teu aya lini teu aya naon. Rupina hujan moal waka turun. Dina turunna lain urusan abdi. Aya naon eta teh? Ramalan cuaca nya. Sunnah ramalan cuaca, maka jeung lain urusan abdi. Guludug lungsur di balik kidul. Angin fuck you. Aduh. Gelap. Cinta pemirsa, sing hariwang. Sing hariwang, margi guludug. Bade lungsur di balik kidul. Guludug di kalungsur gitu. Sopan gitunya. Aduh, ampun. Para mitra, ieu teh mung sakadar heureuy. Sadayana oge heureuy. Daah ieu teh sadayana oge saresna mah teu aya maksudna naon. Maksudna mah iwal ti mudah-mudahan Indonesia bersatu. Asal nyambung ya. Kamana teh? Asal nyambung. Sarua jeung Sejauh. Bapak Kadus teh hadirin, Jalet. Aduh. Bapak Kadus sambutan. Bapak ini dulu penjaga kameraan anak muda Jalet. Alah, alhamdulillah pidato jiga nu heueuh. Semangat Pakai ini. batik teh ke PA. Pakai batik pulpen 2 rakamnya. Berapa? Alah, saya samutan dengan kitu we. Wayahna PBB anu bodas dapat bakal kudu dulunasan. Wayahna itu keur kabeh. Wayahna ulah anu tinggalun. Timiti kangusan wayahna. Pernah di Karawang ingin kitu wayahna. Juga napa wayahna we eta aduh aing mah alah, atuh da urang teh. Tah bulan puasa kieu kadenya. Kumaha? Bulan puasa urang teh sing ararapi, Naon? sing ararapi. Aduh, ulah nepikeun ka Api kumaha teh? apik teh da puasa teh lain sakadar dahar nginum bungkul nya. Oh. Mata ulah sadeuleu-deuleuna. Ceuli ulah sadeng-dengna. Tah kitu dina bulan puasa mah sing tiis ceuli harang mata. Baheula urang mesti nanyakeun kumaha lamun carana hayang tiis ceuli harang mata. Kumaha teh? Abus kana kulkas hulu. Tiis. Mata heran tiis, ceuli tiis. Tuh, tah ai paribasa baheula mah kolot sok kitu. Siga monyet ngagugulung eta naon? Kalapa.
Ayeuna mah eta mah teh siga monyet ngaguru kalapa kopior. Asa teh kudu make kopior. Bapak sebagai kepala dinas di Tokyo, apa saja yang telah Bapak lakukan? di Tokyo. Tokyo buku, Tokyo mana? Tokyo. Nah, itu banyak yang harus kita peribahasa harus kita hidupkan kembali. Seperti tadi itu peribahasa itu. Iya. Yang mana? Jog neureuy bojong loa itu. Balawa. Jadi Bapak walaupun keadaan di luar negeri masih mengikuti bahasa Sunda itu? Ya. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya aya nu ku kai, aya nu ku ubin, itu macam-macam lah. Tergantung kemampuan. Ya, jadi dog neureuy buah loa itu itu harus dipelihara. Aduh. Peribahasa mah. Rubina, di Sunda ada peribahasa yang Bapak hormati itu. Di Jepang sendiri peribahasanya gimana itu, Pak? Sama, cuman cara membacanya aja. Beda. Bedanya gimana, Pak? Seperti misalnya Sepertinya. kalau orang Jepang bilang juk neureuy buah loa. Ngomongnya mah sama. Sama. Cuman bahasana. Dialeknya mungkin ya, dialeknya. Anak mah pukul cuma. Ada rancingan burujin. Blujin. Maka jangan anak mah pukul cuma. Angres benar atuh sia teh. Eta mah teh manuk teh anak merak kuncungan, kan ku Jepang logat namanya. Jepang logat. Sarua wae mah gitu lagu ge. Lagu Jepang ge. Kumaha? Bahasana mah bahasa urang tapi kan lagu Jepang itu. Ah. Koe apa di bulan susah. Ku abi bato ku nana. Aduh, mun rana mudah bujang oh. Ku abi bato udah. Oh, eta bahasa Jepang lagu nang kitu. Sami wae da benten sekedik-sekedik. Si Nena kayak gitu si Nena. Kumaha si Nena? Dodo teuing raraki eta teh na. Budaung berabayanya. Dodo teuing raraki eta teh na. Budaung berabayanya. Sinen teh. Sinen. Dasar lalaki. Tukang ngaguruh gitu sinen teh. Ngaguruh. Aduh, apa sih galiki mawa tetelo. Artina Subuh-subuh dagang jamak. Agi-agi rada gelo. Tepupugu ngakan patromak. kreatif coba ya. Aki-aki. Aduh, si katupinakan kalau huruf kok. SMS lah, SMS. Alah, ieu mah make lagu-lagu ti tadi nyarok cok we mah. Ya Agung nu nyaroskeun Pak Asep Sunana lebaran mudik ka Kadupanak teu ti Agung duka atuh taroskeun. Nah itu teu tarawehan atos tos arwih tarawehan kita tadi. Malah si Truna mah diher. Tuh Asep Taruna tiba-tiba jadi gubernur, saya Asep Taruna mah dianggot haji ya. Truna Udah wajib. Udah jika bugis mana Asep. Nunggu kuda kabajaran. Pada ada rek mereka hadiah lebaran. Sika kupingan dong. Siapa? Dah. Kunti dagang bata. Terus? Mimiti siya barang penta. Lain. Ya bata luhureun pare. Barang pentas juga nu mere. Rumah jalu udah mau bikang. Hatina bisa jam seberapa ina. Jauh-jauh udah mah jalu udah mau bikang. Hari kesina nepi ka jam sabaraha ayeuna. Ieu nu hari makanan nepi ka teu naroro nya. Ayo peribahasa teh makanya ya kunti dagang bata. Apa air ka bangun? Sanunya Kunti dan cukuriaknya. kunti nuju kuriak. Dapat kunti ge sami we yang buka imam. Aduh. Alah, tah kitu para mitra. Kok mau lagu pisan itu kok? Lain adalah disebut para mitra kudu kontrak heula. Samarukna sanewarakeun mun tadi rek punten. Alah, aing laguna lagu naon atuh kan gunaheun? Nu keras ya lagu keras itu Bimbo teh geuning. Naon euy? Nu kumaha? Nu keras ya lagu keras. Kumaha? Lagu nu Kacilan peni mawacala di Madani emut ka abdi. Situ. Urang mah mere jalan, pek manfaatkeun. Situ nama aduh. Teu ari mah cicing moal nyangkut-nyangkut. Aya nama mangga we bade marare heug henteu digogoreng. Meuli huut, meuli pensil. Nah, aduh, ulah kitu ah ulah komersil. Main catur si Sileuk.
Cuk batur bisi piluit. Oke jeung main catur bisi piluit. Kok semua di tempat malah di tengah ini malah Aduh, cek batur bisi piluit, hati-hati. Aduh. dam-daman lain permainan naon eta domba teh ditanyakeun sebenarnya kan Lain dokter na uko penyakit na. Tah eta kaduh. Dikasih po ance. Po ance kumaha sehat? Cep ibing da ka dieu sote po ance mah hayang nunya. Tuh. Ampun aing mah. Ance waas bae namanya ance nih. Ance. Kue dangdeur digulaan. Ancemon. Ancemon. Jauh pisan. Tapi saya ance. jeung kurang Ngangomon sedikit. Nyariosna ance lahir. Acan Aya acan mah lain kitu, geus acan. Alah, kok cing lagu pamuterkeun kok. Aduh. Kang Ibing naon bersababna sora bersin ai bersin sorana Hasim. Hasim naon atuh cenah? siapa irungna akan kadongdong Tuh, pan kabar wae jawabanna keur bae. bebas deh mah Ayeuna mah para mitra ku abdi ditangtang urang tatarucingan we lah. so Mengpeung aya sim kuring, aya segala di dieu. Sim kuring hayang naroskeun ieu. Jawab ku sadaya tapi nu gancang. Hayam rintit nongeng ka langit. Naon, Bro? Hayam rintit nongeng ka langit. Engal ieu. Eta jawaban bieu tuh. Mana kok ayam rintit nongeng ka langit. Nah, aya hadiah mun dipakai aya aya hadiah. naon tah Gelas salosin. Kelas Salosin serang tiket gratis Bandung Bali jalan kaki. Halo? Ya, jawabannya Ayah beri tangan kalangit mah lieur kayak gini. naon? Anton teu lieur. Naon atuh? Jawabanana naon, Cep? Mangga, Asep, naon jawabanana? jawabanna Nya. termos Termos, Truna? Nanti mah sok mangga apa? Ih, cacan, Truna. Piring. Hah? Piring. Piring. Ayeuna diabdi ya. Sok. Naon pada mah anu dikasih diri ku Allah sareng ku setan. Gampil eta mah. Abdi ge bisa. Sok jawab heula nu bieu tah. Naon? Hayam rintit nongeng langit jawab naon? termos Termos, Truna? Piring. Piring. Kang Ibing ada. Mana? Abdi mah ojek. Hah? Ojek. Ojek. Ojek abdi mah. naon sababna Cing, naon? Nah, urang mau kajawab cingan naon? Kang Ibing naon Hayam rintit nongeng ka langit. Ya. Tah. Jawabna ganas. ganas Naon dia betik jikiran? termos Nah, kapan eta teh ganas depan asak teh diseblok ke termos jadi haneut cik, dari mana itu nak? Geus haneut, geus asak itu di piringan, mata piring jawabanana. Dari mana? Kirimkeun ka Mang Jumat nu aya di Sumedang anu pak ojek ulah kena. Gitu. Apa data segitu bener? Jentre. Cing. Jelas. Nah, norek masih antar ucing. Ayeuna buru dijawab. Halo. Halo. Norek masih antar ucing langsung. So. Sim kuring geus ngametian beu. Hayam rintit nongeng ka langit. Bisi anu gadih tarucing ayeuna mangga. Jawab. Jawab. Ajukeun. Dipencet beureum keluar hideung geus diuing nanya. Hah? Dipencet beureum keluar hideung. Dipencet beureum. Keluar hideung. Cek, So, Asep naon? Sok cuma Ibing heula Cek aing boboko. boboko ya cik wing kanyeut Dari naon? Cek abdi mah wati leunca we teh. Leunca Waduh. sakit ya udah benar. Naon benerna? Dipencet beureum keluar hideung. Bel orang negro kan bel pentol beureum dipencet beureum keluar hideung. bisa wae boboko ge bisa Urang negro. Naon sababna baboko? Teuing anak heula kela ti dieu heula. apa kanyeut apa orang negro teh keluar Hah? keur sare teh di bel pan Hah? keluar poho mana teh keur sare teh make kolor keluar Oh. kanyeut teh ketempo Naon sababna baboko? Apaan era? Tutupan ku boboko. ari mana leunca naon Kapan lalakina da sumping istrina ti luar negeri nuang heula leunca 1/2 kilo. Asa teu jauh sia. siapa jauh Cing mana hiji deui kayak gini naon dia ya. Halo. Ya. Mun. Ayah beri tangan kalangit. Mun. Ya ganas. Oh, ganas tos. Tinggal hiji deui ya. Halo. Ya. Halo. Ya halo. Mun naon, Pak? Naon ya. Semoga we sama nongeng lah.
Oh, mohon. Wah, tepararuguh ya. Cing, ya taruh cing urang hiji deh. Ah, kayak bisa nomor taruh cing. Halo? Halo, Ya, Nebeng. ya. Ayo panorosan ya jadi goreng. Naon? Upami kaca pupus, biasanya kan nupi kepada teh pergi. Mohon. Nupi batok, pupus jangan naon. Naon? Baskom. Baskom, Batok, batok. batok pupus. Jadi naon? Ayo, Batok pupus. Truna. Ai beling, ai Kaca mau pupus jadi beling, Jadi ari beling. batok pupus jadi naon Truna? Jadi remeh. Remeh. Mana ade? Jonten kela batok pepes jadi senalah. Senal. Remeh, senal. Sep. Kukumul. Kumul. Kang Ibing naon? Emer. Cingan nih. Ari ieu naon dia naon? Batoknya pupus kan barulah. Ya. Jadi Pakai remeh wadah kan? remeh, pakai wadah remeh. Nah, kan manfaat remeh daripada katincakan pamali eta surut sangu di wadahan kan batok anu pareupeus. Matak remeh. Matak remeh. Emang senal. Kumargi pepes nasara reket daripada si orang kacugak mending disenal. Ya, iya kukumul. Apaan eta teh? Naon teh batok? Ya. Pan nu pepeusna di rautan jeung kukumul. Ari emer. Heh? Emer. Ah, nya urang teh ari geus beres gusup geus beres naon mah. Ini teh kacai mau emer. Ai batok. Ari batokna dikumakeun. Lain batok ai. Eta batok cuy. Karunya tuh. Cek batok teh ieu abli pak. Cek urang teh penting kene emer sia. Batok mah moal leungit. Emer bisa anu maling. Halo. Ya, sok mak. Kuda zebra jalu jeung kuda zebra pikang. Sok turna. Tambang. Ya. So, ade naon? Kela ya hiji lah. Naon mana deh? Coba Saya berjalu suku saya berpegang pamakananana. Pemakanana, Sep. Kela. Dia ngabedakeunana. Nya Ngabedakeunana batok. Ah, Kang Ibing naon? motor. Ngabedakeun. Salah. Jawaban naon, Pak? Jawaban nama, lamun sabaraja warna wadah. Hmm. Garing-garingna hideung lamun sabaraha bintang warnana hideung garing-garing wadah. Dah, ari mana? Talian ku tambang supaya eta warnana ulah pabrik teh. Tingali dina tuangna margi nu bikang mah isinan tungkul. Mawi pamakananana bedana teh. Apaan teh barang sakana teh dina batok. Eta teh Ayo ojeng. ada gitu. Apaan aya paribasa batok bulu eusi manfaat. Ah, benar. Ani kuda zebra we da bosen. Ini teh kana motor. Da bosen ayo nungguan kuda zebra ini teh anu. Mending pikiran pamajikan. Kaon Ayeuna rek lebaran kudu pikiran kuda zebra kalian lieur. Aina ini tembang jauh capek enggeus kana motor. Kada motor, ku bangke ongkos Batak jawaban motor. Halo. Halo, urang mah. Halo. Halo. gelas. Acan. No aja. Can no can. Tadi lihat tarucingan mah anu lain-lain. Rek naon aing ngarajo kuda zebra. Halo. Ya. Mangga. Siram jalu jeung siram pikang. Naon betana truna? Nah, Paniti. tuh. Panitinya. Mana? Siram jalu di siram bikang. Cet. Karpet. Karpet. Alah, korek api. Tanyalah nu bener eta. Ai aslina naon jawaban apa? Iban dina piknik, Heeh. lamun naik ka luhur berarti jarum, Lamun naik harap. turun ke atas berarti bintang. Oh gitu. Ari ieu naon? Mana naon? Ku sabab naikna ka luhur ante butuh pajose ku paniti. Ayo mana dah? Tak kumargi. Turun ya. Mama. Tah, naon ieu cep? Kumargi naikna ka luhur pasti mah teh ningali langit geus kalotor jadi sireum teh yang ngecet. Aya karpet. Iya, naon ieu tuh? Apaan eta teh sideum teh kagaraya teh karena pun karpet. Oh gitu. Iya, dina teh. Kulantan pusing eta sih. Dulu kali jeung karpet. Oh, sih gua baturan aing jadi pasel sireum dulu. Siap lain. Bawa tak bawa korek api ge. Eta mah karpet cet kabeh di bulu. Ya yakin mana tarucingna euy. Halo. Ya. Salam. Cik, tetarucing tebak ya.
Mangga, Pak. Tahun biasanya Kang Ibing Kang Mon. Ah, paehan ieu mah. Bayang nih malah lagi. Tah. Aya dieu. Halo. Kang Ibing yang nu maot. Halo. Ya, Di masuk-masuk keluar. Datang itu. dikocok-kocok keluar. TV. Waduh, jawaban si Asep. Mana teh? PLN. Bah. Naon? Dikocok-kocok keluar. Kocok-kocok keluar. Ketos. Bila rucit jawaban. Gila. Jawaban teh terus. Ari Kang Ibing. Linggis. Kanyakeun aslina. Aslinya naon Pak balerana? Ye. Ah, aing mah euy. Halo. Singa. Halo. TV. Kira-kira. Ya. Non. Nawan 105.000 masuk 5.000 baler. Radio. Apa? Parem jadi jawabannya abi teu terang. Nu bieu tah kumaha dikocok-kocok keluar dari TV naon maksudna? Ya apa nih dikocok-kocok pantona teh teu kaluar we teh mana hayang keur lalajo TV we. TV, ada mana naon? Mah hurung sila menawa PLN. Ieu ketok. Apaan eta teh tiap-tiap kahurung mun kaduruk bakat tinggu panas mun keluar tina ceuli. Naon linggis? Ya linggis. Oh, dan beren pusing TV teh hurung. Kawa kana lingis ngamuk. Di papan. Ya lain bisa tragis wae. Lain tragis tadi di dulu. TV dikejar ini. Hurung. Jeung pelet dah. Hurung henteu sia teh. Yalah hiji deui kagok. Halo. Halo. Naon? Mohon. Sok. Hidup dalam diam baik dengan roh. Hirup neangan liang pae. Neangan lap. Neangan lap. Sok naon ciptaruna? Patroma. Nah. Udah. Cek, si ada Tanah. Minyak tanah. Apa? Kalender. Urang mah euy. Sirup. Cing balerana naon ti Bapak? Mohon. Ulan. Leho. Ai urang tadi jawabanna naon? Patroma. Apa leho teh rujit? Nya. Coel-coel dengan patroma. Ada mana? Banyu ku minyak tanah. Tuh. Teh hanyir. Aya apa? Ayo cek dewek naon tadi jawaban teh? Naon apa? Naon jawaban abi atuh? Cek dewek naon jawaban tadi? Cek Kang Ibing naon terakhir? Sirup. Nah, pakai sirup. Nah jawaban nu tadi naon tadi? Ayo cek lima kalender. Ayo kalender. Ayo pertanyaan naon tadi? Nah itu mah leho jawabannya. Hirup dengan Nya Leho leho. aya nu ngalang wayang. Leho. Tuliskeun dina kalender. Tuh leho eta teh Mau sama ke tanggal ke sales mah disebarkeun ke kalender. Kadang-kadang tadi bersih eut teh sirup. Da urang teh kudu tenang atuh tas pasian leho tas naon banyak rek ka mana wae eut sirup heula. Alah, ieu bukir real kira kagok hiji deui atunya. Ya halo. Ya. Oh, nu kamu. Kamu berarti salah urang. Alah. Gus, halo. Gus, halo naon Pak? Nuhun. Ieu aya Asep Cunanarna aya. Nya ketungguan ke pulang ti dieu teh nya. Jika nama orang tegas mejana eureun ah. Capek atuh da. Jeung karolot tadi. Jeung geus karorot atuh, rek naon heureuy wae hirup teh. Buka era. Geus arincuan. Mun heureuy ngalalar ti dah henteu. Kieu we terus. Tah nyangakeun kasadayana wilujeng nyangakeun wilujeng ngajalankeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ulu ieu ti Cianjur aduh ieu mah geng ku abdinya di wartosan dieu Cianjur segala tuh. Naon atuh? Abdi bade naroskeun SIM abdi sareng SIM kuring naon bentena. Tanpa gesong. SIM abdi A, SIM kuring C. Naon pangna A? Pan abdi si abdi baturan teh ngaran teh abdi. Boga mobil SIM-na A. Wing mah da boga motor geus we SIM kuring mah C. Tah kitu nyangakeun kasadayana nya. Wilujeng aya.